Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang dinten ayeuna patepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Satelah can dikawitan, urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina dinten ayeuna urang diajar ngeunaan mikawaruh ngaran anak sasatoan. Sato dina bahasa Indonesia nyaeta hewan. Anak sato berarti anak hewan. Dina bahasa Sunda ngaran anak sato beda-beda, teu sapertos di bahasa Indonesia. Hayu urang titenan hiji-hiji anak sasatoan bahasa Sunda. Anu kahiji nyaeta muing. Atanapi bahasa Indonesiana kerbau. Ngaran anakna nyaeta eneng. Anu kadua anjing. Ngaran anakna kicik atanapi kirik. Anu katilu bagong atanapi bahasa Indonesiana babi. Ngaran anakna begu. Salajengna anu kaopat nyaeta gajah. Ngaran anak gajah menel. Anu kalima kuda. Ngaran anakna belo. Anu kagenep sapi. Anakna ngaranna pedet. Salajengna sato ucing. Bahasa Indonesiana kucing. Ngaran anakna bilatung. Salajengna kadalapan lauk. Ngaran anakna burayak. Kasalapan hayam atanapi bahasa Indonesiana ayam. Ngaran anakna ciak. Terakhir kasapuluh embe atanapi bahasa Indonesiana domba. Ngaran anakna ceme. Nah, tah eta ngaran sato sareng ngaran anakna. Jadi urang terang ngaran sato sareng anakna dina bahasa Sunda. Masih seueur sato-sato sareng nu sadenya. Mung 10 anu diajar ku urang ayeuna. Alhamdulillah mung sakitu materi kanggo ayeuna. Hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sadayana.